Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana ayananya. Wilujeng sonten wilujeng patapang dangu deui nya sareng aki di acara nu maneuh tangtus nama nyaeta dongeng ngabuburit. Ngabuburit deui pamirsa disarengan ku dongeng kidagar nya ulah bosan. Urang ngabuburit sasarangan we ieu mah nya malah mandar atuh urang tiasa kabang balerkeun nya dina nggoning ngaso ngareureuhkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah bari disarengan saum nya. Mugi-mugi we atuh sadayana pamirsa tetep dipaparinan kasehatannya boh lahirna boh batina. Dijembarkeun manahna digambilkeun rizkina oge ditebihkeun tina balaina sarta dikiatkeun geuning ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana ulah hilap anu nembean manco nembean ngadangukeun nya mangga di-subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Jadi aya wartos kana HP nanya upami aki mandar dongeng teh. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki nya aki oge salian di dieu oge ngadongeng di palihan tepas Sundanya. Sementawis op di channel Mancomania mah pamirsa kumardi sadayana studiona kakeuheum banjir harita reksak sadayana nya komputerna naon segala macem. Sep dacan kamodelan deui saurna nya janten samantawis liren heula di palih ditu. Urang ngeureuyeuh we anu aya heula nya di palihan kidagar official sareng di tepas Sunda. Pamirsa urang keureueuh atuh dongengna lalampahan Jang Heni jeung Siodoy teh nya dina jejer carios nyaeta Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nincak bagian anu kalima. Para asamakna mangga kaparayun sadayana prung Bangsat, aing can masaele deuleu. Rasakeun ye sia. Hiat. Mang Ewok gancang uniang hudang tuluy nyebrut deui narajang ka Siodoy. Pereup Mang Ewok ngadius bangbaran lempeng arah kana dadan nu jadi lawana. Tapi Siodoy ukur nyerengeh dina gerakan anu kilat manehna ngacorelat kaluhureun Mang Ewok bari matakeun jurus lalai nyamber buah. Suku katuhuna ngaheumat rek ngajejak kana punuk Mang Ewok anu keur nyuruntul sahandapeun dirina. Tapina Mang Ewok ke lain jalma lelewodeh. Manehna geus loba pangalaman dina hal patelak mah ngarasa punukna diancam angin panarajang musuh. Rekat Mang Ewok malikeun awakna ka tukang beri newak suku katuhna Siodoy. Hiukut kep kuriwel pigeulang suku Siodoy karawel ku Mang Ewok tuluy sakaligus dicentok ka handap atuh puguh we. Awak Siodoy leungiteun kasaimbangan sabab keur ngalayang di saluhureun Mang Ewok koleab gedebut. Awak Siodoy tibanting tarik kana lemah. Tah deuleu dibayar kontan ku dewek hiji-hiji sia. Ye tarima ye emohna bungana ye hiot. Mang Ewok ngirimkeun panajongna ngarah kana beuteungna Siodoy anu keur muringis nahan ka nyeri. Siodoy ngarampa batu tuluy cakal sakuatna. Pas suku Mang Ewok nyampeuk dipapag batu ku Siodoy atuh hiuk cetruk. Batu diadu teas jeung memuncangan Mang Ewok. Hara! Mang Ewok ngowong bakat teu kuat nahan ka nyeri
Mang Ewok mundur bari engke-engkean. Ningali aya kesempatan anu hade, siodoy gancang hudang. Pelawar bae batu teh dibaledogeun kana tarangna Mang Ewok atuh bletak. Batu sagede peureup teh nyamar tarang Mang Ewok anu keur balanga. Robot! Mang Ewok ngagoak deui. Dina tarangna aya benjo sagede endog soang beri rada lecet ngucur getih. Bangsat sia, licik deuleu main tengor sagala sia mah teh. Mang Ewok utuk geneng beri pakupis ngusapan tarang jeung niupan memuncangan. Tilu hiji Mang yo. Adi gelut mah Mang. Papinter-pinter we atuh. Kumaha we carana? Nu mending mah meunang. Siodoy nembal bari ngajigrah mamanas hate musuhna. Atuh bogoh we Mang Ewok tambah kapancing ngamarahna teh. Lamun seuk beurang mah katempo beungeutna tambah burahay beureum huntuna kakerot nahan kamek. Jadi sia deuleu dipodaran ku dewek mah. Cek Mang Ewok bari serepet bae manehna mesat badaog. Anu ngagaplek tina cangkengna kamamana ge tara leupas di badaog Mang Ewok mah sabab tugasna jadi badega na Den Sarja. Babaung we tita tadi ge lain rek maehan, sok atuh ulah ukur hundu lah. Buktikeun Mang. Tema siodoy bayi cungar cengir. Mang Ewok ngacorelat nyampe ka hareupeun siodoy. Bedogna ngolebat gancang rek nigas beheung siodoy, tapi siodoy anu geus sayaga gancang ngalelepkeun sirana ngagunakeun gerakan sero nyusup. Hiu wut plos badaog Mang Ewok ukur ngahakan angin. Siodoy gancang ngirimkeun panimpugna. Pereupna ngabelasur ngarah kana iga burung Mang Ewok dina jurus ajul gedang. Tapi Mang Ewok sakali ieu mah rancing geus. Leungeun kenca dipake naki serangan siodoy. Hiu kiu des. Dua pigelang leungeun diadu siodoy mundur sabora lengkah bari muringis. Usapan pigelang nanu karasanya nyautan. Geus bisa kajudi yen adu kakuatan mah siodoy teh pasti eleh. Sabab karasana ku siodoy diadu pigelang jeung Mang Ewok teh sarwana jeung ngabentur patok besi. Teas karasana. Mang Ewok ayeuna mah anu nyerengeh nempo siodoy mundur teh. Manehna ngarasa di atas angin. Pegat sia paragat nyawa sia teh ciat. Mang Ewok narajang deui. Congo bedogna nyuruntul rek nobros dada musuh. Siodoy teu cicingeun, kentak manehna jingkrak satuina ngawangun jurus hapa pinah. Jorelat jeleng celek. Siodoy pindah tempat ka sagigireun Mang Ewok. Hiu. Sikuna ngaheumat rek pake ngagedor careham lawan. Tapi Mang Ewok sakilat ngarubah gerakanana. Bari ngadoyongkeun awakna pikeun miceun serangan lawan bedogna nyawuk ti handap rek ngabudal padilkeun beuteungna siodoy. Taya cara sejen pikeun siodoy nyelametkeun beuteungna tina ancaman bedog nu jadi musuh. Iwal ti ngagerentel ngajauhan ti Mang Ewok. Hai ka dieu sia galaka mabur. Mang Ewok kegeroan ningali siodoy ngajauhan teh. Ke sabar heula tuh Mang, amang mah mau pakarang pan uing mah lemor. Ke uing rek nyiar pakarang heula. Emang siodoy beri culang cileung neangan nu bisa dipake pakarang ku manehna. Kop siodoy nyokot
potongan awi anu ngagoler sisi jalan panjangnya paling ge 1,5 meter, kawas nama sesa nu nyieun tuturus pikeun pepelakan kacang panjang. Sok mang lah maju deui hanya. Cek siodoy bari ngacungkeun awi nu dicekelna, sikap jeung gaya siodoy bangun nganggap enteng ka Mang Ewok. Aduh pugu Mang Ewok teh tambah ngakidir nafsuna. Kakarak harita manehna manggil lawan anu taya kasieun jeung bangun ngahina pisan. Kawas anu nyaho gado. Kurang ajar si kede. Yon, Mang Ewok meulah narajang deui. Badogna datang ti gigir maksudna mah rek nigas canggeng siodoy. Siodoy gancang aku rentel ka handap awi nu dicekelna ngaheumat rek dipake ngabajeg kana cecekolan Mang Ewok. Rokaya Mang Ewok geus surti manehna gancang ngagajleng ka luhur bari tuluy ngaheumbatkeun bedogna pikeun narok sirah siodoy. Hiu. Sau. Siodoy rada ngalenyap nempo gurilapna bedaug musuh nu katojo ku cahaya bulan anu harita keur moncorong nyaangan poekna peuting. Tapi gerakanana teu eleh gesit ku Mang Ewok. Gancang manehna muterkeun awi nu dicekelna pikeun mapag bedaug lawan. Hiu put bret. Awi potong jadi 3. Tapi sirah siodoyna salamet sabab arah bedaug jadi ngoleweng jauh tina sirahna. Sewu. Suku jebrag Mang Ewok harita ngacelepung. Arek ngajejek dada siodoy. Tapi siodoy teu cicingeun. Manehna ngadoyongkeun awakna ka belah kenca, plos tajongan Mang Ewok ngahanca tempat kosong. Los suku Mang Ewok nyantong hareupeun pisan siodoy teu miceun kasempetan. Siodoy gancang meupeuh memuncangan suku Mang Ewok ku leungeun kencana hiuk pletak. Wah! Mang Ewok ngacirete sabab 2 kali memuncanganna kabeunangan ku siodoy. Memuncanganna katempo biru geuneuk bari jeung bareuh. Karasana nyeri jeung linu kacida. Siodoy nyusul tepus ku tajongan sepak kuda bager hiuk cedak kantong menyan Mang Ewok disepak satarikna. Dewa. Mang Ewok koceak dengek sorana les-lesan bakat kunahan ka nyeri. Celik bedaugna teh ragrag tina panyakalna. 2 leungeunna dipake nungkup kantong menyana bari adug songkol bedaug dipulung ku siodoy tuluy siodoy ngudaran bebeurna dipake nalikung Mang Ewok. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official anu parantos biasa tanapi sok gulah galeuhnya di aplikasi Shopee tanapi Lazada mangga gulah galeuhna tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Klik we pamirsa salah sawios produkna boh buku novel Sunda tanapi ikat Sunda tanapi naon we nu sayoginya. Diklik salah sawiosna terus lebet ka Shopee tanapi Lazada mah pamirsa bebasnya bade gulah galeuh naon bae oge. Sakahoyong pamirsa bade ngagaleuh panci acuk bedug. Tas mulai kitu rame acuk bedugnya. Naon we lah teu langkungnya bebas henteu diwajibkeun meser atawa ngagaleuh produk nu dipajang. Eta mah ngan ukur cukang atanapi pameuntasannya kanggo lebet ka aplikasi. Hatur nuhun tos balanja ngalangkungan dongeng Aki anu parantos ngarojong oge hatur nuhun pisan balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun. Urang keureuh deui dongengna. Prung. Urang tunda heula siodoy anu geus hasil meruhkeun Mang Ewok. Ayeuna urang nyaritakeun Hendy anu adu hareupan jeung Den Sarja. Mimitina mah duanana saimbang, sarua gesitna sarua pelitna 10 jurus geus kaliwat duanana can aya nu kabeunangan ku panarajang lawan. Tapi sanggeus liwat ti 20 jurus kakara kaciri yen Hendy leuwih unggul. Sabab beuki dieu gerakan Den Sarja beuki gejed.
Seranganna beuki kenor, napasna beuki ngahegak, baju Den Sarja geus jibrug, baseuh ku kesang. Teu cara Hendy nu kacirina masih seger buger kawas anu can ngarasa capek. Ieu teh kulantaran Hendy mah rutin latihan meh unggal sore ge manehna mah jeung si Odoy ngalatih jurus silat di pipit imah. Anu kawilang rada lega. Teu cara Den Sarja sanajan dilatih ku palatih anu mahir, tapi ku sabab jarang ngalatih jurusna nyantukna teu boga katahanan fisik anu alus dina nyang hareupan padungdung nu sanyana. Sanajan tanagana geus leuseuh tapi Den Sarja nafsuna mah masih ngagedur. Manehna maju bari ngadiuskeun peureupna dina ulin Ciherangan, peureupna ngahiung. Mani tarik ngarah kana puhu ceuli Hendy. Tapi Hendy rikat ngelaukeun sirahna bari maju salengkah bareng jeung poosna serangan jadi lawan. Peureub katuh Hendy ngakeduk kana dada Den Sarja, hiu keduk. Den Sarja ngaheungeu. Dadana nyeri, napasna eungap, keur kitu datang deui peureub kenca Hendy ninggang pisan nyayang kana carehamna Den Sarja, hiu cabrot. Aduh! Den Sarja ngowong, tuluy ngabangkieung carigeug salontot, bro. Manehna labuh dina taneuh. Tapi Den Sarja maksakeun hudang bari terus masang kuda-kuda anyar. Wawanena mah masih gede. Era lamun seuk boboleh karak kabeunangan ku sakitu. Aing can eleh, tarima ye balasan ti aing. Hiya! Den Sarja ngagajleng saibas dada, jurus dadali nyamber anak hayam digunakeun. Suku katuhna ngadius, ngarah kana dada nu jadi musuh. Hendy henteu cileureun manehna ukur narik suku kencana ka belah katuhu bari ngadoyongkeun awakna ka belah katuhu 45 derajat. Los! Tajongan Den Sarja poos ngahakan angin. Lol awak Den Sarja liwat gigireun Hendy. Gancang Hendy mapag ku ketigan leungeun katuhu anu ngarah kana pingping Den Sarja. Hiu pek. Aduh! Den Sarja ngagero awakna nyelontot ka hareup. Keur kitu datang deui ketigan kana punuk. Bari terus suku kencana direngkas ku Hendy tumerapna. Ka Den Sarja mah luar biasa. Awakna ngajuralit ka hareup, sirahna ditutug kana taneuh garing. Juralit, ceduk, bruk. Ukur sakitu sora nu kaluar tina baham Den Sarja. Sabab satuluyna mah sirahna lieur. 7 kuriling katur lengan, tetenjuan ranyai kararoneng, tuluy blug bae manehna ngusak teu inget di bumi alam. Den Sarja kapiuhan sapada harita. Nempok itu si Odoy ngiringkeun Mang Ewok nu leungeunna di borogot ngadeuketan ka Hendy. Kumajang mun geus kieu ye rek dikumahakeun ye munding deh. Tanya si Odoy. Ngareken munding ka Mang Ewok. Geus Kang lepaskeun we lah. Da geus diwarah ieu. Walon Hendy tita ngelepaskeun Mang Ewok ka si Odoy. Ih, ulah tuh Jang, manehna niatna gerek ngaroga hala ka urang. Malah masih sarwok marek mencit ka Kang sagala rupa. Mun dilepaskeun atuh bakal boga kasempetan doi ngadodoho ka urang. Hadena mah urang sunatan weh deui ye si serwok deui lah. Meh beak sakalian sugan kapok. Hari geus teu boga siih mah. Ceuk si Odoy kituna teh bari ngaragamang kana calanana Mang Ewok siga nyawe rek nyunatan. Ada inge kitu atuh Mang Ewok sepa. Oh, ampun Den, ampun, abdi nda ampun. Nda hapunten, wadi deui abdi kumawantun dalaka ka adenwan. Aduh, ampun Den, da hirup abdi teh. Ceuk Mang Ewok bari nyuuh ka si Odoy, teh sirikna ngihan maneh bakat ku sieun disunatan ku si Odoy.
Kukuring diberi ampun mang, tapi ulah deui-deui kalakuan kawas kitu teh. Awas lamun mamang milampah deui kajahatan boh ka kuring duaan boh kan ulian. Kuring moal mere ampun deui. Hendi anu ngajawab bari mancrong ka Mang Ewok. Oh, sumohun, stokeun pisan den. Abdi janji moal bakal deui-deui. Cek Mang Ewok bari ngeluk tungkul, teu wani neuteub ka Hendi. Kang udaran weh bebeurna. Cek Hendi nita ngalepaskeun beubeur nu ngaborogot Mang Ewok ka si Odoy. Padahal mah sunatan weh heula jang. Lumayan keur kenang-kenangan. Tapi kitu nate si Odoy bari ngalaan beubeurna nu dipake nalikung leungeun Mang Ewok. Tuh. Geus dilepaskeun tuh, jang. Titah naon deui atuh. Bawa dunungan sorangan geura balik. Cek Hendi bari nunjuk ka Den Sarja anu masih ngagoler teu sik malik. Maot henteu dunungan abdi teh Den. Silaka mun seuk tiwas mah. Bisa-bisa abdi bakal katempuhan ku sepuhna. Henteu Mang. Ukur kapiuhan tuh ambekan lagi masih aya. Sakedeung deui ge manehna eling. Hayu Kang, urang balik geus peuting ya. Hendi ngajak balik ka si Odoy. Nya hayo aduh. Mang, odog mah dipentanya ku kuring. Lumayan keur narokan suluh. Cek si Odoy beri namprak menta sarang ka badaug ka Mang Ewok. Mohon mangga Den, mangga. Mang Ewok mudaran sarang ka badaug tina cangkengan tuluy dibikeun ka si Odoy. Sanggeusna nampanan sarang ka badaug mah si Odoy jeung Hendi tinggal leos ninggalkeun eta patempatan. Dina gayan kitu. Larayan datang. Kahareupeun Mang Ewok anu harita geus manggul Den Sarja rek dibawa mulang ka imahna. Suguhan teh kundi. Si Ibi masuk ngaruwas kitu. Lain eta Mang kunaon eta dunungan teh dipapanggul kitu. Teu kuateun puasa kitu. Salatri merenya. Yeuh baranku ieu. Ibe mawa awug yeuh. Amis raos kareueut matak dedian bari jeung nambah tanaga geura Mang. Tah sakalian da ieu teh geus peuting. Tah buka jeung ieu kuku rawu. Urap jagong nya kuku rawu. Sok geura pamirsa bili barade nyiapkeun tajil ya ieu binyanak saorean oge hayu. Pohara pamirsa. Kabujang norojol deui bisar witina ku kituna urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon Siluman Gunung Guntur dina bagian anu kalima cag urang teureun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula dianjuang siang geusan laeun urang sampeureun ge di bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana. Anu parantos satia mancos satia ngadangkeun satia nya ngarojong padaran dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan atuh mugi sadayana dilancarkeun dina ibadah saumna nya dugi ka tungke tamatnya rengse dina dinten boboran atuh. Oge mugi dilancarkeun oge rezekina oge urusan nu sanesna nya mugi teu aya halangan harungan sanaos dipalihan jajirah harap menuju perang pamirsanya urang doakeun we atuh sing rarengse sing bareres roes eng saenggalna amin. Sakitu heula pangitan nu kapiatur aki namit mungkur heula pamirsa. Salam kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmios cagah hanca.